Gusti ngasmakeun diri tengah jirim tengah ringkang teka rampangan karasa nu kosong eusi pejitna hiber kalakai ku angin lain ku jangjang papato. Gusti ngasmakeun diri yen nu karasa ku urang mapan asmana aya 88 asma nu kedahna jadi laku lampah hirup urang nu kedah nyurup dinu jajantung kedah ngajengjen dinu angen-angen kedah sumarambah dinu bayah urang makarek tepi ka asmana da kazatna mamual kawadahan tong boro pantar urang Kanjeng Nabi Musa alaihissalam ge pan pingsan di Gunung Tursina nu kosong eusi pejitna teh pan aya dua harti anu kahiji nu daek puasa cek urang Sunda mapan kieu jalma nu nanjung teh nu kuru cileuh kentel pejit kuru cileuh hartina jalma anu tara sare kentel pejit hartina jalma anu tara dahar tara sare hartina lain ukur ngurangan sare-sareat tapi sare hakikat nya eta jalma nu tara sare teh jalma nu nyaring anu nyaring anu nyaring teh nu eling anu ering teh ka Gusti ka Allah nu maha werning ketuk jajantungna jeung angen-angenna teu aya nu liat iwati illa la ilaha illallah yang karup dinu jajantungna jeung dinu angen-angenna muter lir ibarat tawab anu 24 jam teu pernah reureuh saketuk jajantung sarenghap napas sanajan panon beureum tapi hate mah tetep eling ka Allah kitu cek Kanjeng Nabi pan sarena jalma nu boga ilmu leuwih utama tibatan ibadahna jalma nu bodoh artina sarena jalma nu eling ka Gusti leuwih utama tibatan ibadahna nu teu inget ka Gusti. Nu kadua nu kosong eusi pejitna diajarkeun ti keur budak keneh nyaeta nu puasa nu tirakan dimimiti puasa Senin Kemis puasa weton sareng puasa sunat sanesna hari wajib mah keun teu kudu dicaritakeun deui judulna ge wajib biasana jalma tukang puasa mah tara sombong tara curak carek anu teu puasa tara nyarekan biasa we jeung tara kagoda di kudu teu puasa biasana nu sok kagoda kudu teu puasa mah nu kakara puasana amak ningali batur teu puasa teh hayang katingali manehna puasa teh mungkin dikalikeun mungkin teu puasa sabenerna gugunungan ari gugunungan teh dihandapna remet ku tatangkalan mungkin luhur mungkin lanci pan ieu teh ajaran Nahdlatul Ulama salapan bentang kukuring eta diterjemahkeun di tahun 2008 salapan lengkah ngawangun nagri raharja tahun 2013 kapilih kedua periode kuring nyen deui salapan tangga cinta Purwakarta istimewa ai angka salapan teh angka naon angka salapan ka 10 tunggal ka 10 nama pan teu kudu diaku da geus manunggal jeung nu kagunganana Siliwangi teh salapan apana nah tidinya kulat wali teh wali songo salapan ka 10 nama tunggal pan anu urang Jawa mah disebutna sangkan paraning dumadi di urang disebutna papat kalima pancer nah eta nah ieu nu dilakonan teh eta bakal jadi kamakmuran hirup tidinya kamakmuranana jujung kapidangdung kanu mahagung kaditu pan mungkin itu mah mungkin puncak naon artina ari dihandap mah sagala aya rupa-rupa pan anu resep kanu penca anu resep kanu kitab anu resep kanu kadugalan anu resep kanu tirakat anu resep kanu filsafat di NU mah KBG menang jeung dimenangkeun dan keke bakal kapangiku sorangan kaditu nama Gusti mah pan ai menekung ka Gusti mah teu bisa muruhkeun tahlil bisa muruhkeun soten ari menekung mah teu bisa diwakilkeun pan salat ge teu bisa diwakilkeun da eta mah urusan menekung ka Gusti kade tahlil mah bisa muruhan ka santri bisa eta mah malah alus
tahlil mah ulah sok sorangan, tahlil sok sorangan teh jelema koret, teh jelema beunghar mah tahlil teh sinarebuan sabab nembarkeun rejeki ku kalimat-kalimat Gusti nu Maha Suci.